Hirup manusia tara lepas tina masalah teu gampang bisa ngalepaskeunana teu gampang ngalepaskeunana sing saha nu hayang lepas masalah hikmah Gusti nu jadi rumusna. Sampurasun pamiarsa hikmah Gusti nu jadi rumusna urang sadaya kaluar tina masalah. Pamiarsa rumasa dinten ieu bade ngaguar atanapi bade ngagunemkeun perkawis mamala dosa nu nyamuni. Nah, kumaha eusina Siloka pasal 7 ayat 24 dugi ka 27. Mangga saha nu bade ngahaluang ieu teh? Bah, Ngahaluang. dikidungkeun bah. Hayu. 24 ayat 27. Siloka 7 ayat Mohon. 24 dugi ka 27. Siloka 7. Siloka 7 ayat 24. Benernya Siloka teh mere kunci ka urang ya. Kidung lah. Ku sabab eta barudak dengikeun perhatikeun ieu papatah bapa kade ulah nepi ka ngicui eleh ku awe kitu geus loba lalaki anu ancur kudu kitu nepi ka nemahan pati geus meh teu ka itu geus meh teu ka itu geus meh teu ka itu. Laras pisan. Ieu papatah ti sepuh bapa urang. Kangge urang-urang sadaya salaku manusia anu mayunan sagala godaan-godaan. Memang ieu godaan-godaan ieu teh masih keneh dina sakuliah dosa anu nyamuni nyaeta dosa percabulan. Iya. Mangga bilih aya nu aya memut Ya kan maksa dosa nyamun itu kumargi teu katawis kitu nya teu tinggal di luar gitu. Benten sareng padamelan jahat anu sanesna kitu sanes Pak. Nu disebut dosa nyamun teh. mohon jadi upami hal ieu mah kan osok disumputkeun ti pasanganana da upami nyarios dibolekerkeun mah panginten jadi bahan pasea. Jadi Tapi disumput salindung teh. disumput salindungkeun sakumaha ge disumputkeun tapi upami ari dosa mah kan pasti we Eta kaambil teh ageung mamalana nu kitu teh. mamalana. Oge atiasa kieu ieu dosa anu nyamuni teh nya. Janten misalna pikiran-pikiran cabul gitu. Biasa Pikiran eta kalebet awon mohon. gitu Victor nya. nya. Sumohon. Teu Victor katinggal ku soca gitu. urang, teu katawis ku jalma. Da eta anu tiasa ngajantenkeun mamala oge gitu. Sumohon. Misalna urang nyemutkeun teh anu awon-awon kitu nya. Mohon. Duh si anu mah anu misalna tah. Tapi aku disebutkeunnya gitu. Nya.
Berarti kalebet Tong sirik simpen oge nya dosa sirik, nu curigaan nyawa. oge nya. Curigaan pangemut nu awon gitu nya. Sumohon. Malahan kan upami manah urang kadu emutan awon kanu sanes eta teh tos kalebet dosa. Nya sanaos teu acan Dipidamel. dipidamel atau tapi keluar tina Itu lambung. ke dalam. Tapi upami dilebetna tos ieu Terus saya niat tetep awon. aya akibatna nya mohon. Tapi panginten dina paguneman ayeuna mah kumargi dumasar kana Siloka 72427 khususna patali sareng dosa seksual gitu. Mohon leres. Tapi Dosa- naon ya bahasa Sundana kumaha saena? Oh, jan eta teh. Tiasa dosa jinah oke. Rucah. Rucah, mohon. Ngarucah. Nya patali sareng Tapi eta. ngaranyed lamun ieu mah. Mohon jantan nyambung sareng anu paguneman sata acana mohon. mohon. Ada tapi sababaraha kali urang ngobrolkeun perkawis ieu kumargi dosa ngaranyed ieu teh atanapi dosa percabulan dosa jinah teh tos aduh kiat pisan kamana malahan data di pemerintahan kan perceraian teh seueur pisan ayeuna teh data na teh Nya eta ge Pak. jumlahna nambihan teras Janten awal mulana tina percabulan atanapi ngaranyed atanapi salingkuh kitu nya. Tah eta tiasa eta diawitan ku pikiran-pikiran eta gitu. Pikiran-pikiran anu kotor misalna lah contohna ninggal gambar-gambar anu pornografi gitulah. Ninggal film-film gitu. Tah eta tiasa anu ngakibatkeun ngaranyed oge gitu. mohon memang eta tos dicarioskeun ku urang dina tepangan-tepangan obrolan nu sateu acana tapi cobi tiasa teu ngawaler pertarosan ieu kunaon dosa ngaranyed teh tiasa disebatna teh jalan anu nuju ka maut kumaha tah Mohon Pak. Da tos Mohon, kasaksen ku urang oge lajeng satu acan kasaksen oge ku urang ieu diteras diserat ku Raja Sulaiman geus dina ayat 20 genep. Geus loba lalaki anu ancur kuno kitu nepi ka narmahan pati geus meh teu kaitung ya geus hampir teu kaitung memang tos kasaksen ku urang balukarna atanapi mamalana tina dosa rucah tina ngaranyed ieu teh sapertos kitu teh dina sadaya nabab gitu nya dina sadaya nabab eta teh nanti disebutna teh katawis balukarna teh kahiji dina bab kesehatan pan tos seueur aspek kehidupan. segala aspek kehidupan secara holistik oge eta teh ngarugalkeun dina kesehatan eta pan dina medis pan aya panyawat anu aduh outstandingnya geuningan HIV tos nya dugi ka ayeuna pan teu acan kapenak lanong anu matihna teh nu kumaha gitu itunya kesehatan deui dina ekonomi atuh da hancur na ekonomi oge bangkrut na naon da diangge sapertos kitu mah panginten itu jadi sametan seueur teh segala rupina dina ekonomi dina sosial oge apan eta teh ku masyarakat anu ieu mah tos dicap dina sosial dina segala rupi dina politik oge pan eta teh tos teu dipercanten upami jalmi anu tos aya codeka dina bab rucah mah naon teh teu dipercanten ayeuna mah kitu oge ka naon teh ka diri nyalira oge tos tiasa nyamunikeun dosa komo ieu ka rahayat anu memang dipercanten ka anjeunna dina sagala rupi aspekna tos rugal pisan Pak gitu. Tapi nambihannya salianti eta tangtos dina jiwanya maksudna teh kumargi anjeunna nyimpen ajeunten asa kaudag-udag ngaraos rasa bersalah ngaraos lepat tapi teu tiasa kumaha-kumaha kitunya terus anjeunna oge kumargi nyimpen rusiah teh janten kedah nyumput di ditu nyumput di dieu gitu eta teh kan janten ngaraos diudag teras kamana eta tangtos tiasa ngaganggu keayaan jiwa urang kabeungkeut ku paraosan
bersalah anu teras-terasan gitu. Langkung teh eta tangtos hubungan orang sareng Gusti Allah oge janten teu sae gitu. Kumargi urang nyamunikeun dosa oge gitu henteu ngangkeun di payunan Gusti gitu. Janten rupina disebatkeun tadi sapertos lebet ka alam maut nya eta panginten tiasa disebat hiji siloka kumaha kahirupan nu ancur nya kumargi dosa eta anu tadi disebatkeun nyaeta dosa rucah nya. Leres. Mata pasam upami osok kadangu gitunya kapungkur model sepuh-sepuh kapungkur osok nyaritakeun kieu eta teh dosa rucah teh dosa anu pangijid-ijidna gitunya sareng upami jalma anu osok ngalampahkeun kitu teh sok kena ku apes kitu lamun saur sepuh mah. Jadi cenah kalamana teh apes we cenah pamitos ngalampahkeun kitu teh. Mata memang kudu disingkiran saur sepuh kapungkur ge. Mohon. Jadi entong nyobi-nyobi gitu. Mohon. Memang anu carioskeun ku Kang Budi tadi kan aya hukum sosial oge. Tina karirna oge pangintennya. Tina jiwana oge dina emosina panginten eta. Tapi salian ti eta sanes mung anjeunna hungkul nu ngalaman numutkeun abdi mah. Kenging balukarna. Mohon upami tos kulawargi terus anjeunna milampah sapertos kitu tangtos pasanganna oge ieu nya keuna gitu. Janten istilah nama nyeri hate gitu kan. Ngalaman sapertos kitu henteu gampil oge. Tiasa nampi eta napi tos dihampura oge tapi kan henteu gampil panginten kaemut. Mohon. Keheul keneh sareng sagala rupina teu gampil tiasa pulih. Oge kamurang kalih gitu. Upami nu teu acan nikah panginten si ibu bapana oge ka balerang gitu nya ka cacandak bah eta indungna anu ieu eta bapana nu ieu teh geuning gitu nya. Nu eta geuningna teh aya hartosna nu sapertos nyepelekeun gitu nya. Janten pami disebatkeun dina siloka ayat nu sanes mah disebatkeun nama baik itu lebih baik gitu nya tibatan maksana teh nami anu sae teh janten hal anu penting pisan gitu. Kumargi tiasa balukar tina kalakuan anu lepat tadi gitu. Itu memang ieu teh dosa teh naonnya dosa rucah ieu teh tararangeun ninggal akibat-akibatna upami nu sanes ngitukeun ieu akibat-akibatna teh aya gitu sanes mung ka dirina kana karirna kana panyawatna terus kana harta kekayaanana tapi tetep we nya seueur nu midamel Nya tah meureun kitu nya. Meureun tetap dosa anu pangeunah-geunahna teh eta. Jadi loba anu ngalengkah ka dinya gitu. Aya dosa misalnya disebat geunah gitu. Meureun matak kitu oge, meureun matak loba nu ngalapahkeun ngameureun matak loba ge loba nu minatna gitu lah. Padahal memang tadi kan dicarioskeun sapertos dicana ka tempat kamatian tanya. Mohon nu nyanak bahaya pati cenah. Memang pati dieu sanes panginten sanes mung saukur salira atau napi raga nya. Tapi oge kana jiwa sareng rohna. Nya rohna panginten eta. Tapi nya ieu teh memang henteu langsung nya dosa nu kieu teh henteu langsung siga anu ngabunuh gitu. Nya nu maehan langsung kan kajantena nu maling langsung ngarampok gitu. Ikan sapertos lalaunan gitu. Ngaraos nyaman, ngaraos resep, ngaraos ngeunah tadi disebatkeun nyambung sareng paguneman urang sateu acana ngidung heula Kang. Wilahan deui. Pasal nu ka-7 deui ayat nu ka-2 hiji lah sapertos ngemutkeun deui urang kumaha. Nu mana Bu? Pasal 7 ayat 2 hiji dugi ka nya ngemutkeun deui. Pasal 7 ayat 2 tilu. Mohon 2 hiji. Oh ayat 2 hiji. Dugi ka 2 tilu. Gila. Gitu.
Kitu ngolona ka budak ngora teh paro mana marah mai atuh budak ngora teh teu bisa nampi Cilik budak ngora teh nuturkeun lir sapi anu dituntun rek dipencit lir uncal nyamperkeun urang henteu ngeuh yen awakna baris kapanggang kuruhit henteu beda ti manuk anu sologoto asupna kana jaring teu ngeuh yen rek manggih bahaya pati. Eta. Tah ayeuna urang ge kedah ngemutkeun oge nya. Kumaha upami ieu godaan ieu gangguan ieu dosa ieu teh nyana kana pati urang berarti kedah terang kumaha carana supados urang teu kagoda ku hal dosa anu tiasa sok disambunyikeun. Upami ningali dia mah sapertosna kitu nya. Ya. Sok sanaos eta nyebutkeun yen eta teh dosa teh nuju kana pati tapi eta henteu karaos yen eta dosa teh nojo kana pati kitu nya. Sabab eta di dieu wan henteu nyahoeun gitu, henteu karasa gitu. Hal-hal eta teh sakedik-sakedik eta teh. Ngaruksak. Eta nu disebat nyamun itu. Nah, jadi ngerawotan eta sakedik-sakedik. Tah kumaha carana? Kan urang entong supados geubis kana dinya. Kumaha carana eta supados di keluarga boh carogena boh bojona teh henteu lebet kana dosa eta. Abdi ngawitan nya. Mohon. Numutkeun abdi memang ieu ayatna nekeunkeun ka pameget tapi numutkeun abdinya kanggo istri oge ya abdi ngabela pamegetnya nuhun buhannya. Punten Kang Budi pangaoskeun dina Matius pasal anu ka-5 ayat anu ka-27 sareng ka-28. Biri gitu. Bade dipirik. Biri gitu so. Mangga. Dipiriku kataku jeung ricik sok ah. Ayat 20 sabaraha? 7 dugi ka 28 pasal 5. Hal ngaranyen. Maraneh geus ngadenge yen aya timbalan kieu. Ulah ngaranyen. Ayeuna ceuk kami lalaki anu melong ka awewe bawahing ku bogoh hatena geus ngaranyen. Rumatak lamun panon katuhu pidosaeun cokel piceun. Mending lapur panon hiji tinimbang sakujur awak dipiceun ka neraka. Nah, gitu. Ieu balukarna nya. Mohon. Ieu pangajaran ti Gusti Yesus tegas pisan. Tapi oge nyamutkeun ka urang rupina urang kedah atos-atos naon anu ditinggal. Naon aya paripaosnanya anu jangan kana eta deui ngajagi paningal ulah satempo-tempona. Nah, eta leres. Lain tempoeun anaknya. Nah, nya istrinya pameget oge ulah satempo-tempona upami lain tempoeunana. Naon anu ditinggal tina media sosialna, naon anu ditinggal tina videona, panginten upami nonton film oge kan istri-istri nuju santer ya raresep drama naon lah gitunya anu berseri kedah atos-atos oge gitu. Naon anu ditinggalna ulah dugikeun ka lepat upami nontonna film-film anu salingkuh wae ke kapangaruhan. Upami dingkena dianggap normal. Eta nu normal nu kitu, eta nu sae gitu. Mohon eta nu kahiji numutkeun abdi mah panginten aya ti nu sanes. Nu sanes panginten kumaha carana ieu? Nya cek abdi mah nya sapami urang ninggal nya ari anu ngobleklak teuing mah nya anggap gitu tah karung butut gitu. Tapi anu langkung utami gitu nya kanggo mageran gitu. Kanggo supados janten kakiatan ka urangna. Urang kedah ngucap syukur kana tos aya gitu nya. Saupami anu atos gaduh bojo nya disyukuri gitu nya. Tah
upami orang gitu ngerasa puas ku pun bojo atau napi ku istri bersyukur gitunya tah awitan teh eta gitunya. Jadi rasa syukur gitunya. Istri atau napi caroge nya bojo atau caroge sanaos aya bentena dina hal. Misalnya ada kapunggur mangiran sunit gitunya tapi upami urang ngagaduhan bersyukur gitunya. Anu karaos gitu ku abdi masing kumaha nya nya aya karaosna gitu lamun urang dikawitan syukur mah gitu. Nya. Mohon saya tah kedah syukur atos tadi atos nu tingali jadi entong tinggal-tinggalna satempo-tempona. Terus ngaraos sugema oge. Ya. Udah ngaraos sugema. Dan memang di bab rumah tanggi oge sanes wungkul mun ngemutan sapertos kitu. Laras. Tapi panginten ku ngaraos sugema kunaon anu parantos dipaparinkeun ti Gusti. Naon eta dicekapkeun disugemakeun eta tangtos eta oge tiasa ngajaring urang tina sagala rupi anu sifatna rucah tadi. Ya. Kang Wil aya Cekap. upami diantawis urang-urang kan dari di urang Sunda mah panginten saya aya komunikasinya. Komunikasi kumargi upami sumput salindung teh eta teh kirangna komunikasi. Cek abdi mah gitu. Di sampingnya aya rasa cinta jeung kanyaah heula engke muncul rasa cinta. Tapi oge kedah dijagi komunikasi urang sareng pasangan. Ya eta penting oge. Terus upami di Sunda mah gitunya anu kitu teh disebut teh bibit rurujit gitunya. Nu kumaha? Nya masalah eta masalah rucah teh gitu. Rucah teh bibit rurujit. Ari lamun namina bibit gitunya kan eta bakal gitunya bakal ada saupami eta dipelakeun ku urang eta komo ku urang disiram komo ku urang diurus gitunya eta bakal jadi ngagedean anu akhirna bakal tumbuh jadi masalah gitu. Masalah di rumah tangganya masalah di dirina oge mohon buahnya aya tambihan deui. Upami abdi sih ngemutna patali sareng pergaulannya orang teh kedah ngajagi kedah ngajagi ulah sareng ulah ngagampangkeun masalah maksana teh kieu sapertos tadi gambaran di Nasiloka kan alon-alon teras anjeunna teh ujung-ujungna teh ka naon teh nya tadi teh kacangred gitu kan dugikeun karek dipencit gitu karasa cenah gitu kan panginten aya kebiasaan naon misalnya kebiasaan ngobrol duaan sareng anu sanes jenis kebiasaan angkat sasarengan ngaraos caket ngaraos akrab ngaraos sakantor ngaraos satujuan upami sering teuing mah tuh kedah ngajagi paraosan pasangan oge kanggo anu tos gaduh kulawarga kedah hati-hati sanaos urang tos sosobatan lami tapi aya waktosna panginten nuju aya masalah sareng pasangan nah aya nu tempat urang lumpat janten ngaraos tiasa janten tempat curhat lami-lami urang rupina tos bogoh gitu kan janten tah kabeungkeun tah hal-hal praktis memang anu sae tiasa dijagi ku urang teh ibaratna sapertosna kieu urang teh entong samotor duaan sareng lawan jenis kumpul ngojek kumaha ari ngojek mana kan pada melan manya samotor tiluan nya manya ngojek khusus untuk perempuan karena saya perempuan henteu masa teh dijagi urang-urang ngajagi samobil gitunya makanya aya anu nyuhunkeun pada melan ngojek si bapak mah tos ngojekna kangge food hungkul cenah aya sapertos kitu kumargi eta salah sawios ngajagi tapi maksudna urang teh kedah atas-atas dina hal-hal sadi dintenna praktisna cobi urang abdi teh ngemut aya Jabur pasal 32 ayat 3 dugi 5
Satungtung teu acan ngaku dosa, abdi kasiksa ku ceurik sadidinten jemput. Siang wengi ku Gusti dipeupehan nun pangeran. Awak taya tangan pangawasa, lir ciremis kasrot surya. Tidinya abdi teu wakca, teu ngilungan deui dosa, sadaya kalepatan diangken, seug ku Gusti dihapunten. Ieu sae pisan kangge anu tos midamel dosa tadi. Upami anjeunna tos midamel entong hilap, Gusti mah da tetep nyaah. Tetep mukakeun pangampura ka saha wae anu tiasa ngangken dosa-dosana. Janten ieu tiasa diuwihkeun deui gitulah kulawargana. Nya salayan ti urangna anu kedah berobih kitu nya, urang kedah nyanyuhunkeun dihampura ka Gusti kitu. Mohon nya janten anu teu acan kedah atos-atosnya ngajagi tadi nu teu acan geubis kana hal eta sanaos godaan teh di mana-mana, godaan teh di mana-mana, tapi upami urang muji syukur pasangan urang nu tos dipasikeun ku Gusti janten pangjadi dina perjalanan rumah tangga. Tapi upami aya nu tos midamel hal sapertos kitu aya pangampura oge ti Gusti. Mohon. Tapi nya poinna urang kedah ngangken. Kedah sadar tong disumputkeun deui. Mohon. Disumputkeun deui. Kedah gaduh janji yen orang bade liren moal milampah deui kumargi aya oge anu teu ngaraos lepat nah eta anu bahayanya. Tapi Gusti mah satia upami urang ngangkeun dosa, urang tobat ku Gusti oge dipasihan kakiatan. Sakali deui Kang Budi pangaoskeun di mana? Dina hiji Yohanes hiji ayat 8 dugi ka ayat 10 dipirik deui lah. Lamun urang ngakukeun teu boga dosa eta ngabobodo maneh sarta Allah teulingi di jero hate urang. Sabalikna lamun ngakukeun dosa ka Allah, urang bakal dipaparin bukti tina hal janjina, nyaeta dihampura dosa jeung disucikeun tina sagala lampah urang anu salah. Lamun urang ngakukeun teu boga dosa, atuh urang teh sarua jeung nganggap Allah tukang bohong sarta henteu kaancikan ku sabdana. Langsung pamitan atuh ah. Nah, pamirsa mung sakitu obrolan rumasa dinten ieu. Mamala dina dosa nu disambunyiikeun. Urang terang dosa ngaranyed atanapi dosa jinah eta teh dosa anu nganyenyeri pasangan urang. Muji syukur ka urang-urang anu tos gaduh pasangan ayeuna. Mugi Gusti anu ngaberkahan pamirsa anu nyepeng kana pangandika Gusti. Cag rahayu rahayu.